Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten bilih ngaganggu waktusna sekedap. Itu deh biasa ada acara. Abdi Dimas sareng rerencangan Dias di pasian tugas bahasa Sunda pikeun ngawawancara. Tiasa Bapak jadi narasumberna. Insya Allah Bapak dipisahkan Bapak biasa. Namimitian wawancara sareng Bapak saha namina? Bapak Supandi Naon bae anu dical di warung ieu teh, Pak? seueur oge yang pertama dari mulai gorengan terus ke tuangan murang kali kurupu gas beas sareng rokok sareng gula kopi. Kunaon Bapak milih usaha warung ketimbang usaha nu sanesna? Pertama Bapak atau usia lanjut di pabrik terus keluar kesepuhnya jalan di bumi ke kemana-mana sareng dituna sami. Kumaha cara Bapak meh warung ieu seueur nu meser? Seueur meser berarti jam harian anu dikaresep ku urang ieu salebih nama berarti anu ka Allah Subhanahu wa taala supaya barang bisa jadi berkah. Mulai ti tabuh sabaraha Bapak icalan di warung teh? Di tabuh 4:30 si ibu ada mal gorengan logika tabuh genep sonten pas maghrib. Kadang-kadang pami aya nu matrok dibuka dari rasihan. Saha bae anu ngabantesan Bapak di warung teh? Ngabantosan mah dia saja maning bapak sareng ibunya oge urang dibantos ku urang kali. Di mana Bapak meser bahan-bahan pikeun keperluan dagang di warung? Di antarana di pasar Antri, terus di grosir, di Brigaya, di Nyerean, oke kadang sampai ke Cemindi. Atur nuhun Bapak, punten bilih aya kalepatan dina proses ngawawancara. Tur nuhun oge teu aya teu kaganggu jam da ieu kepayogian jam. Mudah-mudahan jawaban sareng pertanyaan bisa menjadikan percontohan. Sakitu wae hasil wawancara abdi sareng Dias. Assalamualaikum.